Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa yahrumu sareng haram bil haidi ku sabab haid kawewe ku sabab haid wa misluhu sareng tetep sapertos haid anipas wa anipas. Haram kawewe ku sabab haid sareng nipas naon asyaratu asya'a migawe 10 perkara. Upami kamari urang ngebahas tentang jalma nu batal wudu haram migawe 4 perkara. Lamun jalma nu junub genep perkara. Tah ayeuna mah jalma nu haid haram migawe 10 perkara. Ahaduha nomor kahijina eta salatu salat. Jalma anu nuju haid haram migawe salat. Bahkan lamun keur salat tengah-tengah salat karasa aya haid tuluy batal harita salatna. Tekan haja nyaho. Teu sah salatna sanajan teu nyaho, sanajan poho tetep eta salat teu sah lamun keur haid. Wala yalzamuhu maqduha bahkan teu wajib kudu ngodoan salat nu tinggal saila keur haid. Ya. Kumaha lamun anu hayang dikodoan dah haid na 3 poe atawa saminggu. Saminggu ka 7 poe kali 5 35 waktu. Wah, elek lah kodoan wae. Kumaha lamun kitu? Palau kodot ha, maka lamun ngodoan si awe kana salat kuliha maka dimakruhkeun. Makruh salat dia mah. Tapi sah watan akidu naplan sah nama yang jadi sunat. Tapi para sawab pihi teu meunang ganjaran dinya. Mending ulah we nya. Daripada urang ayeuna maksakeun ukur dari pangkat naon? Sebatas sahungkul ieu makruh teu meunang pahala deui. Mending teuing teu kudu di kodoan. Wa paraqati sauma haitsu yajibu qaduhu. Beda sareng ieu jeung puasa, aya puasa wajib di kodoan. Mun keur urang puasa haid kan liren saumna. Nya liburna saumna sabaraha dinten? Saminggu. Kana kudu di kodoan. Nah bedana salat teu kudu kodoan saum di kodoan. Liana salata tata karalu sam salat loba teuing. Nya loba teuing paya suku kodoha bakal ngarasa capek masakat. Nah kodoanna karunyangeun tah hukum teh ka urang. Ai puasa puguh bilanganna dina kabehna kan 15 poe teh kabehna ge. Kamu ku 7 poe, kamu 4 poe bisa kata begitu. Puasa mah kudu kodoan, salat mah henteu sab alasan naon? Salat mah seueur teuing, kana matak capek, nya matak capek. Hadis Siti Aisyah kitu, saur Dewi Aisyah, kunna nu'maru bi qadhi saum wala nu'maru bi qadhi salat. Kami ku Rasul dipiwara ngodoan puasa tapi teu ngodoan salat kecuali salatna anu urang epot waktu datang meten haid. Contoh wanci duhur teu geura-geura salat geus adan teh ka salse we santai. 12:30 berbeu datang haid. Teu salat tahor tah. Padahal saya teh kewajiban teh habis setengah jam. Teu geura-geura salat urangna. Tah lohor eta engke kudu kodoan ke waktu geus beres haid. Bahkan jeung asarna. Nah geuning asarna sabab duhur aya kemungkinan bisa jama jeung asar. Tah urang lamun haidna datang jam 12:30 can kabur lohor maka urang boga kewajiban ngodoan teh lohor jeung asar. Tuh. Kaduana lamun begitu saat haid begitu saat ulang saat teh geus karasa saat teh nya kana bari mandi asar sakalian. Katanya udah temani asal tuluy adus salat asar ya biasa. Naon kodoan deui? Lohor. Nya asal patut dipieul asal geus urang tadi. Lohor. Berarti kodoan sabaraha? Tilu
nu awal lohor jeung asan lahir lohor berarti 3 waktu tak kudu kodoana ieu nu penting mah belah dieuna teh nya keun aya segemblengan salat mah teu kudu kodoan ngan kade awal datang head jeung tunggu head kudu apal dah jadinya nya seueur jalma anu teu apal dadat balik sakola ieu budak sakola teh nya tara ngaji teh makanya datang teh ka imahna jam 1 ada kacai wat head kan berarti lohorna kudu kodoan kan hanteu tah teu dikodoan tah berarti orang tinggal ke sholat itu kan aja datanya nya naon teh nya da geus teu usum ayeuna mah jalma nu bodo madur teh bodo di hampura nu kumaha bodo di hampura jalma kahiji lamun imahna di tengah leuweung tengah tegalan jauh ka itu ka ieu teu kadenge ada acan nomor kadua di imah teh jauh ka kiai jauh ka ulama jauh ka guru nanyakeun saya keun nomor katilu anyakeun asup Islam ka sampai 2 poe eta bodo di hampura teu nyaho di hampuran kitu mah ai zaman ayeuna nya aya jelema cicing tengah leuweung teu aya zaman ayeuna kan kabeh ge ade yang sampai ke adan ada pengajian kiai balatak di mana-mana ustad ngebadeg di mana-mana tanyakeun ai lamun ngaku jelema teh nyaho zaman ayeuna geus teu di hampura zaman ayeuna mah nya lamun ngaku bodo ngaku teu nyaho lamun ngabejaan teu di hampura kumaha ayeuna budak geus SD kene pas lobos balik geus head budak teh nya SD kene ai ngaji tara ilmu head teh nyaho salat tara jam teh nyaho alus kita hafal naudzubillahi min dzalik cek mau si abi teh geus budak kudu lalaki unggul tapi tetep kana laki lalaki ge kapan tetep kudu bisa jampe salatnya budak lalaki ayeuna geus gede geus kelas genep SD teu apa jampe salat acan naudzubillahi min dari cindak nama tong eureun ngaji tong eureun ngaji geus rek budak lalaki budak awewe hayo sing ngaji geus karolok ge ngaji mah tong eureun nya mudah-mudahan sing aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi